billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini kesempatan kurang sami-sami ngabantungan karena budauhna sapalihna ahli hukum sahurna dimana jelema katungkul kulopat perkara maka temenang teu eta jelema pasti kudu mincak kana opat perkara mana berpate hiji budauhna saha-saha jelema nuka istighfar atawa katungkul eta jelema teh kusahwat mangka eta jelema teu beunang teu pasti kudu neangan awewe. Bila mana jelema geus kitu sahwatna gede pasti eta jelema teh teu beunang teu kudu neangan awewe. Sok geura lamun jelema can ka istighfar usahwat moal neangan awewe nu can boga sahwat budak can boga sahwat urang ge heula ngalaman keur can boga sahwat mah nenyo babaturan para budak deui bahkan nenyo nu kolot oge namlegna teu kapita ya can boga can ka istighfar sahwat atau bejerna budak nu bejerna can katunggul naon ku sahwat teh hayang mah hayang ngan tiap umur nunyuk itu dan itu wani jadi can ka istighfar tapi lamun jelema geus ka istighfar ku sahwat teu meunang teu pasti eta jelema bakal resep ka awewe teh. Terus saeuntikeun jelema ka itu ka dieu neneangan awewe ka istighfar teh ku sahwat jadi budak taralila gak ka istighfar lalaki boga sahwat pasti neneangan awewe sekalipun awewe boga sahwat pasti neneangan lalaki usap lalaki na mau kubuwokan ke was kubur ya kadang-kadang memang 4 bulan dan terus nyetil deui sagala diterapkeun alisna gelang dikerok ganti ku sifat eueuh tarang haur dipoletkeun wani eta halis dikerok supaya nyepit 3 buntut cak-cak nurutan saha nurutan artis artis mah datang kahujanan dia katana dia mahal atuh terekeun luntur motor dagadang teh hujan gak tuyul dan bayu tak gitu tingkah teh cirina ka istighfar jadi katungkul ku sahwat sehingga eta jelema wah ku sabab ka istighfar ku sahwat teu saeuntikeun ku salabutuh ka awewe dibuli-buli urang oge urang cek sahwat mah cek sahwat teu warga teu hiji da nyaho nu herang anggar ceplak ya butuh berarti urang ka awewe dalam mun jelema nu teu ka istighfar ku sahwat mah moal aya atuh ka awewe katunggulna lain ku sahwat model kumaha model contoh sejarah para ulama katunggul ku naon ku ngarangan kitab waduh tuh ngarangan kitab contoh saha Imam Sibawi radhiyallahu anhu Imam Sibawi mah ku sabab katunggulna lain ku sahwat model urang ari urang mah sarua we ka beda ku sahwat katunggulna tahun lama mah tinggal Imam Sibawi nikah kunikahna ka hiji istri geus di kalangan awewe zaman harita teu aya nyaingan kana naon
kagelisanana bojo Imam Sibawe. Naon tak kayak gitu? Sabab Imam Sibawe selaku pemimpin ulama di zaman harita atau pemajikan aja yang geus moal doang waranya. Sabaranya cacakan ayeuna ge cacakan. Ajengan-ajengan ayeuna bah dibandingkeun di lembur mah tuh areles bener. Pemajikan mah mun ngadu gitu kan pemajikan amunang parajan kiai sing ngadu-aduan. Urang maka istighol Imam Sibawe membuka pemajikan usah itu geulis luar biasa zaman harita dan teka istighol ku sahwat tapi ka awewe teh teu kabitaheun we. Teka istighol ku sahwat kan itu. Urang mah masih kene katumpul ku sahwat, tetap urang meresep ka awewe. Ulama seueur aya nu ka istighol teh ku wiridan, der-deran wiridan boga awewe teh teu kacabak ka apa. Awewe na teu ka istighol sarua jeung sahwat, wah salaki getol ibadah teh, moena ge kalah getol ibadahna teh. Ari itu mah beda ulama. Atuh istrina ge soleha. Jadi urang mah pan kadang-kadang pemajikan teh begitu, urang duha, jaga teh alus lain salat. Ayo dulu kan sebelum urang tahajud, jaga teh eling jalan ayeuna. Lamun urang salat tobat istighfar ketika nyurucut cipanon, maka ke jalan teh belum banyak dosa bisa digajuh utara. Itu urang gitu. Maka istighol kusahwat pasti jelema bakal nenengan awewe. Buktina tinggali ku urang. Jelema nu ngapur kana nafsuna, ngapur kana sahwatna, awewe teh sebulan dua tuh. Ketika istighol ku sahwat. Urang ge pancen nafsu mah geus hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, geus tilu hayang opat. Hayang mah lima ketemu mampu dimunangkeun ku agama cer opat. Tuh, dan kusapa berada pintar geus sanci cekan itu di kolotna. Yang geus opat tuh aya ilmu boh deui, jak biceuna dengan kolot ganti di nu moal dia gitu deui dia. Dibas ya mah umah teh potongan teh dengan jur kana sahwat. Ka istighol ku sahwat. Hiji tah. Anu kadua jalma nu ka istighol ku harta kabeh bakal ngumpul harta. Bila mana jalma ka istighol sab ngumpul harta pasti ningkah kana haram. Sok urang rasakeun. Lamun jalma ka istighol ku harta resep numpuk harta pasti bakal ningkah kana haram. Usaha bakal lincah karena usaha anu dilarang ku agama, lempengna usaha nu haram pasti bakal istighol we. Sok teu saeuntikeun. Belaan mau belaan ngarampok teh gara-gara ka istighol ku harta. Teu saeuntikeun jelema usaha beresep kana harta, teu saeuntikeun ngabongkar anu batur. Duit batur geus puguh bank mah dibongkar, pagawe bankna dipegat, tuluy dibunuh, jelema ka istighol ku motor, resep motor gaya, meuli teu boga duit, akhirna kumaha megat di tengah jalan. Ngarampok disebutna. Teu kitu biar dipeting, batur mah dipeting ke gudang langsung wiridan ibadah, manehna mah ngaprak was kalong. Gok motor batur dibawa. Jadi jelema ka istighol bu harta si ari puak mau kitu ceuk urang halal apa haram? Haram. Ta jelema resep numpuk harta pasti ka istighol. Namun ku harta ka istighol numpuk harta pasti bakal lincah kana haram. Atuh leuletikane ku urang ka urang leuleutikan. Urang resep ulun. Sok urang teh ka istighol ku resep ulun. Rasa pe ngarokok. Da si eta mah can mangkompel yang kai teu ka euleun ulunna. Kali mangsa eueuh tas rokok. Duit teu boga. Ku sabab ka istighol anu pamajikan nyelapkeun jang pecin dikenyot merenana. Ya geus ka istighol.
atau karena harta gitu. Bila mana jelema geus resep untuk harta. Resep ya mobil naon-naon boga sawah satung-tung deuleu tuh manehna mah. Wah, geus dicebari pasana dina gunungan duit atuh. Resep numpuk-numpuk harta maka bakal tiba kana haram. Contohna saha? Tinggali para pejabat, loba tewah KPK gara-gara naon teh kaistigol ku harta. Tapi kan mau gue korupsi bahasa aja ini nama bahasa orang macam apa begitu mau kurang oke sebenarnya ada usaha beresap kabeh ge sing adu-adugan diresep dari harta. Terkadang urang pribadi oke sok mincakan haram. Terkadang urang oke yang ya terkadang teh sok loba teh. Itu nama saeutik terus tiduna 1 juta tapi mah pemajikan dalam 400 amplop ganti mobil bumbu terus nyiapun sedepuk jangan naon teh resepan ka istigol kecering yang mulai kecering cegah mana teh yang mulai jujur yang harapan teh jadi ka istigol gitu teh belaan naon anu kudu nanti jujur dibikeun bener ke pemajikan kan itu lah aman betul dari korupsinya gitu teh korupsi itu pemajikan terus alhamdulillah urang mah teu mincakan haram tersebut kana harta wah bohong henteu sote usahana lempeng atuh aturan moal keur waktu usaha urang ka istigol ku harta kuduna ulah ninggalkeun salat pas ngalaki ninggalkeun salat kali urang ka istigol urang ku harta resep numpuk-numpuk leutika resep numpuk-numpuk babon sok sangaja urang jujur di tanah terkadang salat kaliwat itu doraka gitu ka istigol tadi disebutnya jadi pasti lamun jelema ka istigol resep numpuk-numpuk harta pasti bakal mincak aneh haram nu katilu jelema bila mana jalma ka istigol kuneun ku jalma-jalma Islam urang teh resep ka jalma-jalma Islam teh resep naonna resep perjamaahna resep itu ieuna pasti jelema eta bakal neangan ka maslahatanana naon ulur masjid pasti bakal nyieun masjid di masjid teh digenah-genah ulur karpet bakal meuli karpet ketika istigol sok ieu karpet dari lain menang patungan urang gitu. Urang pernah patungan dari mereka karpet. Henteu saha ku jelema nu resepkeun ka orang Islam. Oh, ieu teh sok dipake ibadah. Pamulikeun we karpet wallahu alam teh saha-saha mah apa. Tapi ka istigol disebut. Nu terakhir jelema ka istigol ku ibadah pasti teu meunang teh eta jalma teh bakal neangan naon kana ilmu modal urang ayeuna ieu teh keur neangan ilmu naon make itu sabab urang gawe ibadah urang resep ibadah dan naon make gitu sabab urang teu resep salat teu resep puasa teu resep ibadah ka Gusti Allah moal daek ngaji atuh moal sing adu-adugan teh dok geura jelema tara daekeun salat acan ejak minggu ku urang daekeun moal begitu percaya sok moal naon make gitu ka istigol kunaon ku ibadah tapi lamun jelema ka istigol ku ibadah mah pasti jelema resep kana ibadah neangan kana ilmuna jelema resep kana salat pasti bakal neangan kana ilmuna naon make gitu sabab bisi teh jeung salat itu teh urang teh tepikan sok daek mingguan ka itu ka dieu teh sabab resep kana ibadah teh resep ibadah mah jangan naon urang tengah minggu urang resep kana salat pasti bakal neangan ilmuna salat. Tuh, ieu salat aing teh bener atawa teu bener. Ruku sujud aing teh jeuk ieu teh atawa henteu bakal nanyakeun. Ieu kahan urang teh can nya ka istigol. Dalam nya mah ka istigol kana ibadah pasti urang teh sareng ka paripola teh bakal ngaduduk kana ibadah dan udah macan terlalu ka istigol nya kayak bau-bau jiganya teh
Ya, karek bau-bau dalam menjelma kaistigol ku ibadah mah waktu teh lila kene dipakai ibadah daripada dipakai ngeunah-ngeunah. Jing ari urang lila kene dipakai ibadah atau lila kene dipakai ngeunah-ngeunah? Hah? Dipakai ngeunah-ngeunahnya. Ibadah mah ibadah urang lamun salat 5 waktu cokot we dina sawaktu ka masjid kita 10 menit. Gitu rata. 10 menit kan sedengkeun 5 kali berarti kan 50 menit hari sapoe sabaraha jam 24 jam tingali kurang pakai ngaminggu beureun sajam ya sajam tah dina sakali ngaminggu sajam hari saminggu teh sabaraha kali urang besok ngaminggu teh aya nu hiji pantet teh aya nu 2 aya nu 3 aya nu 4 aya nu kosong we beakan lupa ngan salah kadar sakitu urang teh dipakai ibadah nah kitu ka istigol teu ka istigol dan ka istigol mah pasti sarengka kali pola teh dipakai ibadah tapi turinganan cenah sok aja aya sejarah cenah umum kasebut nawali tapi ngaduduk di kebon pan aya sejarahna pangkatna waliullah tapi ka umah pada kadang di pedingan duduk cenah di kebon buah-buah sok tengah kucing bobor-bobor cai teh wali nya dari kitu aya punya teh wali ya kitu nah duduk we sapopoe teh cenah di sawah cenah geran di kebon teh duduk cek santri teh ama era cenah ama teh pan kasebut wali nya wali di cida-cida teuing cek abdi lain wali cenah di dieu mah atuh bubudun ya bedana kumaha cek eta wali yo dengekeun aing mah sok sanajan di kebon hate aing mah anggar asa di masjid tapi hate maneh mah dukung di masjid mah hate maneh kuy sawah nya jadi gitu beda nanti buka istiqomah mah jadi di mana-mana teh rasana teh beribadah we nah make kitu make beribadah sabab hatena teh pernah meleng ti Gusti Allah jadi meureun saengka kali pola teh napas keluar jeung ka jero teh dipake mikir tinggal urang gitu teu di sawah ai di sawah mah sarua nya teh sarua urang di sawah mah ngan beda mah hatena urang kudu di masjid kieu teh sok ingat ka sawah ingat kan? Ingatnya yang ingat kan usung-usungan di urang mah ngusung piit, ingat kalau piit begitu ya ngusung kukang, ini pernah kukang ngusung gegehek mah banyak kayak itu hati-hati di bumi jadi hati-hati urang mah gitu omong jasa urang di masjid tapi hati-hati urang kadang-kadang di mana ayo kalau menuka istiqomah beribadah jangan di sawah jasadnya anggar hati-hati nama ibadah jadi ayah saeutik beda nama saeutik kieu kali ngecokkeun ya urang teh di sawah meureun di mana keluar Allahu keluar napas teh tawali ge kitu nama ke bisa gitu sabab geus ka istigol ku ibadah jadi omong jasadna mah biasa kawas urang lempangan tapi hatena mah terus teureun ibadah ka Allah teh geus ka istigol talamun jelema geus ka istigol ku ibadah teu meunang teu pasti jelema eta bakal selalu neangan kana ilmuna bakal neangan lapar ku ilmu teh urang sok lapar ku ilmu teh urang mah surang teh kana mingguan teh mulai 43 lagi lain siapa ulana berjalan di sirotik cok itu teh sekarang sana tidak minggu mah lapar teh minggu mah galeongan sejarah ada beliau dan ini badan begitu ya Pak ya lungsenya udah galeong kata saeutik urang ka masjid mah teu kuat mereka sawah berjaga urang terus saeutik ka masjid teu kuat mah kacibuni ka jaga rek tahajud berarti kuat tinggal depan teh jam 4 teh cara nyamper kacibuni blok hayu atuh teu cenah urang nah kayak gitu tanpa istiqomah udah karek bau-bau
Lamun kembali deui lamun jelema geus resep kana ibadah pasti bakal lapar kana ilmu nareangan kana ilmuna nya urang ge daek ngamingu ieu teh berarti geus aya bau-bau kana naon ka istighfar nah make kitu buktina urang sok daek ibadah ngan can aya leuwihna kitu batur lamun batur ngomongkeun salat tahajud geus puluhan geus ratusan lamun urang mah ngomongkeun tahajud sabulan sakali ge teuing bawa malam dina. Ya, berarti kan ka istighfar. Tah lamun batur mengurus kitu nya tahajud ge puluhan ngomongkeun duha geus tahunan, urang mah pan paling ge rek kakare. Tan sabab urang teh can aya leuwihna dina ibadah teh, atuh rezeki deui ku Allah can dibere pangleuwih urang sabenerna. Dajeng kari Rasul yang pun anjeun hayang leuwih rezeki pangleuwih leuwih tina pangabutuh maneh sok digawe sunah-sunah aing turutan sunah-sunah aing tong jungjung ka itu kadieu naneangan guru hayu kabeungharan guruna balangsa naneangan kabeungharan kan balangsa ka itu nana teh lain gitu cek Kanjeng Rasulullah yang rezeki pangleuwih mah sok digawe sunah-sunah aing ke ku aing bakal dibere rezeki pangleuwih tina pangabutuh maneh. Ari urang sok ngaleuwih teh rezeki teh tina pangabutuh. Hah? Ngaleuwih teh parahnya menang pas-pasan urang mah. Pas-pasan sok urang ngasilkeun sapedung kulit teh 50.000 balik ke Taiman 50.000 itu kan memang jadikan ke pemajikan harus warung heula kulitkeun urang teh kena udun bisa bungkus berarti 15.000 anu 15.000 eta teh da urang teh bisa yang kopi nyelap teh goceng 20 nya 20 datang ke Taiman gas ge beak lapurnya aya ka 5.000 deui budak teh yang es nong-nong lapur teh aya leuwih yang isukan ningan teh isukan buka pangabutuh kuli deui kitu nya can aya pangleuwih lamun aya rezeki pangleuwih cik Kanjeng Rasul sok pigawe sunah-sunah aing teh kudu bong-bong ka itu tadi atuh leutikane urang teh padiah jeung kopiah keur atau kakayasan abdi ge bola bong ka itu bong ka dieu aduh aya rezeki gede teh Gusti Allah teh teu biar hari kaya kabeli tanah. Waduh, buat kain tuh kadir, hari pop aja bapak di bumi gawe sholat sunat, cina tangkep, kalau gak tuh kaget. Oh, cina dipikir gitu mah. Kayak leuwihna gawe cina sia teh sholat sunat eta tah, anu eta keulieukeun heula geus ka sholat, tah karek tamahan ku tahajud, lamun tahajud geus mampu tamahan dina ku sholat hajat, mun sholat hajat geus mampu tamahan ku duha, tuluy cer ka itu, geus 12 tahun cenah maneh kuat duha, eta pengalaman balangsa. Alhamdulillah pigawe takduran 12 tahun 12 poe aja mah udah. Aya jadi pangleuwih itu loh bong itu kembali lah eta pigawe sunah-sunah Rasul. Lamun geus jelema katumpul kudu kala itu ku ibadah ka Gusti Allah pasti teh jelema bakal menehangan kana ilmu. Assalamualaikum.